Iko Uwais lahir di Jakarta. Ti pasangan Maysaroh jeung Mustafa Kamaluddin Akina Haji Ahmad Gunawan, ahli silat, seni bela diri tradisional Indonesia, serta ngadengekeun sakola silat. Iko sorangan geus diajar silat ti umur 10 tahun, anjeunna janten juara nasional tahun 2005. Dina kategori demonstrasi silat, bakat Iko selaku aktor silat kapanggih ku sutradara film Wes Evans anu ngajang ka sakola silat. Iko pikeun film dokumenter tahun 2007. Evan tuluy ngajak Iko kaluar ti pagawean beurang jadi supir ti hiji perusahaan telekomunikasi serta milu produksi film Evans. Perusahaan salaku aktor ngarah dina filmna.